Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Walawargi tepangkeun wastapun Dwi Yunita Paradiba, simkuring mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Dina danget ieu simkuring sejam medarekeun hiji dongeng anu jejerna Lembur Panyalahan. Wilujeng ngaregepkeun. Lembur Panyalahan pernahna di wewengkon Pamijahan, Kacamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pangna dingaranan Lembur Panyalahan teh cenah kulantaran salah sangka teu asak jejeheun nu ngalantarkeun korban hiji piaraan nu dipikamemetna jadi korban. Dongeng lengkapna urang guar sasarengan. Zaman baheula di hiji lembur aya keluarga patani anu hirupna ayem tentrem. Eta keluarga teh ngabogaan budak orok keneh. Dina hiji poe eta patani teh manggihan anak maung anu ditinggalkeun paeh ku indungna. Anak maung teh dirorok jeung dipikanyaah ku keluarga patani teh sarta dingaranan si Loreng. Si Loreng ngarasa kahutangan budi ka patani teh. Matak manehna nurut jeung taat ka keluarga patani. Malah lamun dititah nungguan anak patani, manehna sok nurut sarta satia nungguanana. Saperti biasa, pamajikan patani nganteran ka sawah. Orokna ditungguan ku si Loreng, datara dibawa ka sawah. Tepi ka sawah dibagiakeun ku salakina, terus gura-giru hanjat ka saung sarta amdahar manipogot pisan. Alhamdulillah ambu, mani nikmat kieu timbel sambal jeung goreng asin teh, ceuk patani. Is puguh wae atuh akang, pan meunang ngahaja, tembal pamajikanana. Nyai ari si Utun sare, ceuk patani. Muhun keur mondok mani tibra teh Kang, ditungguan ku si Loreng, tembal pamajikanana. Alhamdulillah nya Nyai, urang boga si Loreng nu kacida nurutna, ceuk patani. Nyapuguh atuh Kang, jaba si Loreng teh sakitu gagahna, tembal pamajikanana. Barang keur hoghag ngobrol, teu kanyahoan rong heap si Loreng datang, ngadeukeutan saung. Buntutna dikupat kepot, tulus awakna diusap-usapkeun kana suku patani. Sorana ngagerem siga aya anu rek dibejakeun. Patani heraneun ningali kalakuan si Loreng kitu teh. Manehna kacida reuaseunana barang nenjo sungut si Loreng pinuh ku getih seger. Buah-buah si Loreng teh geus ngahakan anak aing, ceuk pikir patani. Ngan getawang teh eta patani nyarekan lak-lak dasar ka si Loreng. Hei Loreng, mane geus wani-wani ngahianat ka aing, mane pasti geus ngahakan anak aingnya. Si Loreng kalah kamencerong, siga nu teu boga dosa. Terus huluna digudag-gidegkeun, tina sungutna ngecelakan getih seger. Nenjo kitu, pamajikan patani cerik jejeritan bari nyarekan si Loreng. Awas siah Loreng, dasar sato siah, nu asih dipulang seungit, ku aing dirorok ti leuletik ari ayeuna kalah ngahakan anak aing. Tobat Gusti, kumaha teuing anak aing, kaduhung, kaduhung, ceuk pamajikan patani bari terus jejeritan. Nenjo pamajikanana cerik bari jejeritan, terus patani teh beki ambekeunana ka si Loreng. Terus mesat bedog tina sangkana, teu anta parah habek, eta bedog teh dikadekeun kana beheung si Loreng. Si Loreng ngagerung nahan ka nyeri, bari teu walakaya. Panonna neuteup siga nu ngananahan,
Patani beki ngagedur amarana nenjo siloreng teu paeh wae. Ngan habek beheng siloreng ditigas deui ku bedog Patani nepi ka hulu siloreng lepas tina awakna sarta paeh saharita. Modar sia, dasar satu bangkawara teu beunang dipikannya kalaka ngahakan anak aing, ceuk Patani. Sanggeus kitu, bari satengah lumpat Patani jeung pamajikanana balik muru ka imahna rek neang anakna. Barang tepi ka imahna, breh teh anakna masih kene aya dina ayunan keur sare tibra. Terus dipangku bari diciuman. Bray orok teh beunta, belenye seri neuteup ka indung bapana. Alhamdulillah Nyai, geuning anak urang teh salamet, ceuk Patani. Nya akab, syukur alhamdulillah masih ditentayungan keneh, tembal pamajikanana. Barang red kahandapeun ayunan, kasampak aya bangke orai nu sakitu gedena, boborot ku getih. Patani jeung pamajikanana kakara sadar, yen siloreng teh geus nyalametkeun anakna tina bahaya, nyaeta orai nu sakitu gedena. Maranehna kacida ngarasa handeueulna, geus salah sangka ka siloreng nepi ka di Patani. Padahal siloreng teh sakitu satia jeung belana ka keluargana. Ku kajadian eta, tempat pamatuhan Patani di ngaranan Lembur Panyalahan. Nurut kana panyalahanana Patani ka siloreng. Tug tepi ka kiwari eta tempat teh jadi Lembur Panyalahan. Palawargi sakitu panginten dongeng anu tiasa dipikahatur. Dongeng ieu mangrupakeun pancen dina mata kuliah basa Sunda. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.